Wah, kebenaran ayam mana dia? Di tengah tadi kurang teh mah teh. Gimana mang? Panenengan mana tadi lain kieu pang nagihankeun uang kas kasih Hardin da barudak ieu mah enggeus. Ayeuna kumaneh pang nangkeun ka itu Jung. Heheg, Buru atuh kabur sare ituna. rupa-rupa kalau teh. Bang lagi di lakeneng sayang meuli tas. Coba puting nih tahan teh di mana we warung kebuka. Lain cing bener moal gitu di titah teh jelema teh. Da biasana mah ning kamari mah salah di titah teh sabaraha kali oge. Teuing atuh ada kata budak gitu mah teuing mah yakin deh kah pasti salah deui ieu mah. Teh Dani nyebut nama heueuh beta cingan. Tungguan kumaha Heueuh bueuk meureun. salila dinya. Teuing teu kira kitu we nya. Da kadinya da deket. Da teh jauh di Si dinya. Hardin dinya. Apa gelaran gua kali itu juga nama. Teuing tah. Salah deui wae jelas sok da budak repuh budak gitu mah. Teuing hayang nyaho cing nyobaan kumaha. Tungguan eta deung dina moal dilakukeun. Mas aja mah. Itu eta geuning tak karek datang jelema geuning tah. Bener moal. Yo mang tas teh. Deui urang nang kukurilingan kali itu ka dieu ge. Geuningnya. Benernya. Ini sama. Tuh ieu cenah terakhir cenah. Anu merek kompresor. Naon? Make merek Kompresor. merek kantong kompresor sia mana kumaha? Jeung saha nu tah meuli ieu? 75an teh dituna. Maneh mah. Kacau. Udang urang ge mawa duit 75, urang teu leuwih kitu teh. Urang teh lain titah meuli tas ieu. Hah? Titah nagih duit kasih Hardin, duit kas. Kakak meuli tas. Ini karena naon tas jadi mah ge ngabubrug kieu mah. Atulin ngomong ka tadi urang jauh-jauh kurilingan. Tas gitu. Nah, kakak meuli nu kieu atuh titah saha? Amang tadi meuli tas cenah. Astagfirullahaladzim, mata ceuli. Kumaha tuh ieu? Ieu teh ngadenge teu? Hah? Ngadenge teu? Nutup anu sawarehna mah. Ripuh. Kumaha tuh eta? Bawa deui ya, pulang kan deui da urang mah teu butuh. Moalnya 75.